Insyaallah Karim parenganan dek Isra jeung Mi'raj teh kudu digodog heula ulah sambarangan main Isra jeung Mi'raj bae datang heula ka kiai nu bisa nyingkapkeun cing abdi hayang Isra mangga di mana pernah masantren encan masantren heula sok naon nu diaji anu encan cukup kudu diaji heula ieu horeng bangga setelah ngaji syariat geus puguh sorotna nahuna dilagahna mantekna kakara nyaritakeun tentang ilmu fikihna eta diawali ku ilmu tauhid setelah selesai geus moal ka sisi kagigir digodog heula ku kiai thariqah maka ngarasa panas geuningan puasa eta ngaranna godogan zikir eta ngaranna godogan ulah sare atuh dipenting eta ngaranna godogan atuh ieu mah molor bae hayang Isra goblok sia dek mana Isra aju dek Mi'raj emang siap puasa teh henteu potongan Haji Mamin eueuh Isra Mi'raj atuh teh tadi teh cek Haji Jamal sugang teh mah henteu rapet horeng rapet pan atuh cenah teu rapet beuteung ka hareup bisa Haji Jamal ya Allah ya Rabb nah ieu cerita bahasa Rumi tentang Isra Mi'raj